Cik carana kumaha carana ngasupkeun kuda kana jero kulkas gitu we lah. Nyamol bisa lah. Kulkas kan leutik. Terus kuda kan gede. Ya bisa. Kumaha carana ngasupkeun kuda kana kulkas? Kubari Kumaha? tuyun kudana, Heeh. buka kulkasna, asupkeun. Dan teu soal mahi jeung teu mahi ieu mah cara naungkul. Cik. Nah, teu kapikiran Tuluy lamun kuda jeung hayam balap lompat kira-kira menang mana? Menang kuda lah. Menang hayam. Lu aja tuh bisa. Apaan kudana di jero kulkas? Anjing. Kumaha et lompat pan di jero kulkas? Heeh nya. Kapan si kuda teh ada kulkas. Kacara ge dia diasupkeun banyak poho deui. Aduh, anjing. Otak bisa kitu. Mun geus rada lila ngasupkeunana lu. Kok karena ge dia diasupkeun poho deui. Gobrel anjing kuda teh dina kulkas. Poho.